Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punya anjing barudak. Alhamdulillah ada tepang di sarang Bapa di pengajaran bahasa Sunda kalayan edita sehat wa afiat atuh kangge urang sibados tetap aya dina kesehatan karena keluarga ayeuna masih dina kondisi wabah virus Covid Corona 19 mangga urang melaksanakan sakumaha anjuran di pemerintah eta kami melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan sakadi urang sadayana dina sehat walafiat. Kehidup sadayana ku Bapa dipikahi kareus anu dipika cinta sabiasana neraskeun karena materi pengajaran mangga urang ngaduang heula disarengkeun atau disarangan sareng hidup. Mudah-mudahan sakumaha harapan Allah masihan kahidup sadayana aya kacerdasan kepahaman ilmu manfaat tujuan bekal urang aya dina kabagian dunia sareng akhirat. Ngadua mangga urang dikawita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamau wa hukmah wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Salajengna mangga tuntaskeun hanca dina pangajaran basa Sunda ngeunaan kaulinan barua dina din ieu nyaeta dina lawungan anu kadua tapi dina materi pembelajaran anu kadua perkawis atuh kaulinan ieu teh mangga sapiacana ku Bapa di dugikeun ku hidup kauningan heula perkawis kompetensi inti nomor 3.2 mengidentifikasi jenis, ragam atau varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Nomor 4.2 mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Salajengna mangga urang tinggal mikawanoh rupa-rupa istilah dina kaulinan barudak atau kaulinan tradisional. Baca kalimah-kalimah ieu dihandap tuluy imetan kecap-kecap anu dihideungkeun. Nu kahiji gerak dieun kalangna. Kadua tali timbana teu saimbang. Katilu liang congklakna pecong 2. 4 kaburu beunang katohel regu kuring tetulus meunang. Mangga atuh titenan ieu gambaran. Kecap kalang, tali timba, pecong jeung beunang teh mangrupa istilah-istilah anu kapanggih dina kaulinan. Ya, tinggal kutip hidup pitenan gambar nomor 1, nomor 2, 3 sareng 4. Salajengna
istilah-istilah kaulinan barudak. Sangkan hidup menang gambaran lebih jelas 6 bab atau 6 cobi dibuka ya link iya sakoma anu ku hidup parantos ka uningan linkna diklik ke bakal keluar istilah-istilah kaulinan barudak eta di antara kaulinan masih seueur oge masih seueur kaulinan anu sanes. Ieu dihandap sabaraha gambaran aya anu patalin jeung istilah-istilah dina kaulinan barudak atau kaum tradisional. Prak imetan masing gemet aya tali timba aya centang aya jaga aya kalang aya gunung. Sekali mangga imatan ieu gambar atuh imatan istilah kaulinan barudak ieu dihandap istilah dina kaulinan ngadu lang layangan. Tali timba artina tali lang layangan antara beuheung jeung tungtung belah handap. Gelasan artina benang atau bola seukeut khusus karagi biasana make campuran bubuk beling, silikon atau salatin. Lajeng ngarucu hartosna moro lang layangan. Kapakan hartosna lang layangan lesot talina. Dina istilah kaulinan ngadu kaleci. Centang artina nojo kaleci kalayan tali. Pot artina kaleci kojo teu kaluar tina kalang. Stick artina geuna ku aturan jarak kurang leuwih sajengkal. Jadi teu kudu ditojo deui. Lajeng istilah dina kaulinan congklak. Gunung artina tempat ngumpulkeun bebenangan woh keuk batu atau siki asem anu pake alatna. Lajeng nembak artina keuk batu atau siki asem nu urang pas ninggang kana liang congklak anu lawan tur aya eusian tawa aya eusina. Pecong artina liang congklak teu aya eusina lantaran eusina ngurangan katarik lawan. Kosong artina liang congklak taya eusian hiji-hiji acan. Istilah dina kaulinan galah asin. Asin artinya pamain lolos tina pangjaga lawang. Jaga artinya giliran jaga. Benang artinya pamain benang katoel lawan. Main artinya giliran main. Eta rupina istilah-istilah anu ngeunaan dina kaulinan barudak atawa kaulinan tradisional khususnya panginten kami di urang Sunda eta di Priangan. Kahidup sadayana atau kami panutup dina ieu pangajaran basa Sunda perkawis kaulinan dina hubungan kedua aya pancen atau aya tugas kerhidup nyata sakumaha di dieu pancena jawab sakur pananya ieu dihandap. Kahiji jelaskeun manfaat kaulinan barudak dina hirupan sapopoe. Kadua naon wae nu kaasup kana kaulinan tradisional teh. Katilu aya unsur naon wae dina kaulinan tradisional teh. Kaopat naon sababna kaulinan tradisional geus langka dipetakeun ku barudak zaman ayeuna. Tah kitu pancen kerhidup sok diseratkeun jawabanana atawa walaranana dina buku catatan bahasa Sunda upami tos beres difotokeun lajeng dikirimkeun kana grup WA masing-masing kelas.
Hatur nuhun kana perarasan hidup. Atuh kami panutup mangga urang sasarangan ngadua ka Allah. Mugi-mugi Allah salamina atuh urang aya dina kaselamatan kesehatan lindunganana oge dimudahkeun dina sagala urusan terutama atuh hidup dina nuju thalabul ilmu tadi. Mangga urang dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.